sakumaha kamari bahwa Gusti Allah teh nurunkeun cobaan ka kaum Firaun khususna kaum Kibti dicoba ku Gusti Allah bisinina wa naqasim minas samarat kularang pangan musim kemarau nu panjang paceklik anu luar biasa dahareun teu aya bubuahan mimiti dikurangan ku Gusti Allah datang kerat bubuah anu maksudna la'allahum yazakkarun supaya nyana aringet kapituturan jeung kanasehatan ku ayana tahun-tahun pahila tersebut bahwa horenganan aya nu menguasai aya nu diboga diharapkeun babalik pikiranana payu'minuna ariman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tidinya tetep masyarakat teu daek iman ka Allah. Terus makin menjadi-jadi kafirna ka Allah. Leuwih Fir'aun jeung para panggawan dikersakeun ku Gusti Allah teh deui Gusti Allah teh mere ka umat Fir'aun ka kaum Fir'aun di tengah-tengah keur paila teh dibere hujan ku Gusti Allah padahal eta teh setelah menta warga Firaun kaum Firaun dititah ku raja Firaun coba atuh sia daratan ka ditu ka Musa bebeja coba atuh ieu panghujanankeun coba datang ditu daratan kaum kabeh ka Kangjeng Nabi Musa unjukan Musa sakumaha dikayahokeun ku urang kabehan terutama anjeun Musa sebagai anak angkat Raja Firaun di tengah-tengah kapailaan anu pohara sabada pertarungan anjeun jeung para pesihir kemudian para pesihir teh arariman ka pangeran anjeun termasuk ka anjeun penganiayaan menjadi-jadi termasuk kaum Bani Israil malah ku ari dibere paila ieu teh hujan-hujan kadaharan bubuahan teh aya na ieu maka mimah coba Musa pangdoakeun kami kabehan ieu teh ulah datang ka terlantar anak-anak kami termasuk kami kabehan sing coba Musa atuh ieu teh bere kasuburan kami coba mun nyageh maneh boga pangeran cek maneh Allah nu maha gaib coba ngadoa ka Gusti Allah ayo lamun Allah mere hujan kumaha cek Kangjeng Nabi Musa iman kami kajen kumaha iman Musa itu berarti bener teh pangeran ayo Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi pangeran abdi pohara Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah beres ngadoa poek di luhur poek-poek cuplas-ceplis hujan pohara jasa atuh bunga orang-orang Mesir kaum Firaun kebehan bararung aja cenah Musa ku hebat-hebat teuing nya sihirna ngomong masih sihir kene mah
Musa lain lawan dan sihir bisa ngadadak bisa hujan gitu. Laporan langsung ke Raja Firaun. Tulak cangkeng Firaun si Musa anak aing hebat budak sihir pohara mah. Hei, aya tukang sihir di Mekah nu ngelekeun Musa de sihir adukeun deui. Wabeh di Mesir teh sararieun ngalawan Musa. Kakarak di tangan doang ge tah dititah ku Raja Firaun coba nu hebat coba sihirna. Lamun aya di Mesir lamun di Mesir di luar Mesir bawa ka dieu. Bayar ku aing. Nya nama ngadoa eureun ngadoa langsung hujan. Harakan. Eta ngaranna kos kitu teh sihir lain lalagaan. Di urang mapan kuari pohara jasa istihoro istisqo lantaran lain sihir minta ka Allah teu hujan. Tetep bae kiai ngadoa doana eta ti Kangjeng Nabi. Tapi kan teu hujan, ulah leutik hate terus wae ganjaran mah meunang. Cak masyarakat lain perlu ganjaran hujan. Sakumaha kamari urang aduh izin jazai teh istisqo urang dititah. Ai istisqo ieu teh jauh hujan hontu. Urangna ge deuk berangkat ka lapanganna ge aing ieu deuk istisqo hujan moal nya. Hujan moal cangcaya sebab naon teu boga amal anu ikhlas. Jang laporkeun ka Gusti Allah. Ulah ka ngadoa kapan istisqo teh. Di jero hate tadarruh ka Gusti abdi teh meureun aya ditingali ku balerea masa kieu ayana termasuk abdi ge jasa kieu ayana. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun ka Gusti teh aya lian nyuhunkeun hujan samemeh doa nu sok dibaca ku Kangjeng Nabi ku abdi dibaca. Abdi teh erek unjukan we ka Gusti abdi teh harita teh dipanggil ku bupati kemudian bupati teh ka abdi teh erek mere duit harita kemudian duit teh diangsongkeun ku abdi henteu ditarima sugan we amal eta Gusti ku teu ditarimana kunaon cak Allah leutik cak Allah dipanaskeun deui ku aing sia panas ajeun kumaha pernah henteu urang teh memandang mata hati orang bahwa duit eta teh kurang bagus lamun urang teu narima bejakeun ka Gusti maha uninga abdi pernah dibere harita teh ku bupati ku abdi teh ditarima naon sebab nganggap kurang bagus menurut diri abdi wallahu alam nu cek nu sajen mah ngan cek abdi eta teh kurang bagus lantaran cek pribadi abdi pandangan abdi eta duit teh tina pajak sedangkeun pajak haram abdi pan teu narima Gusti boa ieu amal anu bisa diangsongkeun ka Gusti mulai talaman geus kitu angin rada tiis cak masyarakat ceuli tiis ya asana hujan ya sekali deui Gusti amal abdi teh meureunanan di samping eta abdi teh pernah deui harita teh diundang buka bersama di pendopo kulantaran abdi teh sebagai tokoh abdi teh diundang teh diajak jadi jemput alhamdulillah Gusti makanan teh nilai zahirna halal tetapi abdi teu terang iraha meulina jeung di mana make duit naon kulantaran abdi ragu eta makanan teh zahirna mah sapira zahir Gusti aya pepe aya apem dan lain-lain sebagainya halal tapi duit teh dipake meulina wallahu alam abdi harita buka bersama abdi mawacai meuli di jalan abdi manginum sorangan teu didahar ku abdi Gusti maha uninga moal Gusti amal eta anu bisa diangsongkeun ka Gusti kakarak Allah memperhatikan hari iya siang ngadoa ka aing minta jang umat haju siap pernah teh dibere ku bupati Gusti proposal numpuk pernah buka bersama lain pernah deui ngadahar harita atuh leuwih teh ngadahar berkat Gusti malah mah balik da dibere samping minta deui cak urang cak Allah teh dipanaskeun deui cak aing dipanaskan dari isi itu buka kaisin ka aing je tuh urang amal naon hayu langsungkeun ka Gusti kakarak nu kos kitu tak bisa ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu teh hamba Gusti pemerintah teh hamba Gusti kaum teh hamba Gusti
tapi kan bayar manyana abdi mah abdi misah abdi jeung manehanana abdi mah abdi bae unjukan ka Gusti ieu teh abdi teh sok udang ti peuting Gusti ketika batur aya nu nyahueun abdi teh embung ka nyahuan ku batur abdi sok milu peureum bae terus hees tolol atuh sia mah tapi lain gitu Gusti embung ka nyahuan cukup ku Gusti jadi ibadah teh ka Gusti teh hayang ka nyahuan ku babaturan abdi boro ku babaturan ku pamajikan ge geus teh ka Gusti bae abdi mah jadi nu nitahna ge Gusti ibadahna ke ka Gusti ibadah ka Gusti bae teh hayang nanaon sugan di jero benak hate teh hayang sugih teh sugan hayang mulya teh sugan hayang agung teh hayang mulya sanu ngalieuyan mulya Gusti hayang agung sanu ngalieuyan agung Gusti hayang sugih sanu ngalieuyan sugih Gusti abdi lima hayang mulya hayang agung hayang sugih teu abdi mah hayang ge ka Gusti abdi pan peuting teh sekali-sekali okos kitu Gusti sok kitu Gusti buah amal eta bae nu bade diangsongkeun ka Gusti teh tah lamun kos kitu kakarak doa teh rada we rada urang mah boro-boro eta nyoba melet bae teu manjur melet teu manjur urang pernah nanya awewe ku awewe di Ciluag tidak tahu diri banget terang nanya-nanyaan aduh jaga aing nyeri awat dia ulah sambatkan ya siap panjang buuk pendek lengkah aing lalaki pendek buuk panjang lengkah aing ka Cisoka kuari cek dia nama pinter meureun di Cisoka tungguan ku sia ka Cisoka didinya pan gudang pelet Cisoka datang ke gaji soka cerik harapan Kiai Hikmat aya naon ieu kula dinya nyari usaha wawe ulah jadi lelaki sia urang soka teh atuh bau lamun sagetak mah nya mah pan kamuri ge nita gelut bae nita gelut ya mah tukang hikmat ti soka oh mama kunaon ayo anu nang tangan lawan Gusti lawan atau lawan-lawan kayaknya nama pandima bae kikian mun pae urang atuh urang mah pae nya nama lawan bae eta Cisoka tah nah ya jadi ka dieu wiridan ye beres iza qala Yusuf li abiya laganan santri eta ini ra'aitu 11 kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu lisadina ditandatkeun lisadi lamun itu mah manjur sia wirid gunana geus pede jasa kana batukeun kieukeun beres ka wirid eta sabaraha cenah ge moal wejangan ku aing jadi wirid ke Gusti mah ieu merelet kabeh balik ngaji mingguan merelet kabeh deui tiukeun balangkeun ke arah imah awewe eta imahna belah mana belah kidul ke arah kidul ulah napas ini deui tukeun kawan timpakeun sapeting dua peting tilu peting pas batu ragag ngerenjaknya mantap jasa ayo lakukan bener tilu peting rejak udah awewe eta jam 2 ya naon ceknya ngarenjak teh walai opat peting batu ragak nyana ngarenjak oh holi kebayang 5 peting 6 peting ngarenjak jana wah ka omong-omong beurang ih holi kasep amat cak mana sih mana Holid ih lain ceknya teh kayak itu ih asana itu Holid sia Holidan bae wa asana ya budak ye Masya Allah 7 peting rejag nu ngarenjak nu ngawirid si awe da teu ngarenjak teh naon aduh eta ngaranna teu manjur ku sebab naon eta awakna teu hebat awak deuh atuh nu hebat kana awak ono teh kudu diwirid-wirid kitu asal kapanggih trek beres atau anak kotoknya dikitu-kitu tah ieu keur carita urang lain embung istisqa tapi di ijabatan teu cenah ulah-ulah cangcaya gitu pugu kiai na gedek berangkat dijabah moalnya dijabah moal teh teu mau kepikiran gitu
moal teu masarua jeung urang de gelut menang moal aing menang teu moal tapi lamun urang gelut menang aing kajen kumaha ge boga kayakinan menang mun teu menang pae tapi kalau yakin teh yakin kos gajepret buah budak gua ge ngajepret boga cara hiji ulah napas ngajepret mah set cak aing benang-benang ya cak aing benang-benang set cak benang tapi lamun nya ngajepret benang moalnya beuneu moal eta kos kitu ngaranna mang salat ya salat Allahu akbar tarima moal jadi teh moal tuh batak istisqa ge ulah boga pikiran hujan moal hujan boga keyakinan tas ngadoapan teh hujan tetep hujan ieu panas hujan cak aing hujan jan teu kieu isuk hujanna dalakan ge isuk teh hujan deui isuk aing yakin hujan kajeun kieu ke tungguan ge dan sabulan benar hujan tuh hasil istisqa jauh beda pan ti istisqa hujan teh angel di jabana sabulan cenah teh kunaon dia eueuh nu neuk diangsongkeun ka Gusti mana nu neuk diangsongkeun ka Gusti isin nu mantap para awali Allah isin neuk istisqa teh isin sebab naon cacampuranna jeung saha dadaharan padaharanna naon iya tuh pangeran pan dina hadis teh beuh jelema ngadoa Allahumma horenganan kadaharan haram Allahumma horeng dedeuleuan haram Allahumma horeng pikiran lain ka Allah mana bisa diijabah. Kanjeng Nabi Musa mah begitu ngangkat leungeun menta hujan ka Gusti Allah harita keneh di luhur langit ku Gusti Allah ditiup melalui angin poek luar biasa mega sa Mesir nutupan Mesir telila langsung maribis hujan pohara jasa begitu kanyahoan laporan gitu ka Firaun cek raja Firaun pohara amat ieu sihir Musa tandingan coba kusia nu daek lain mah cek anu palalinter lain tandingkeun kadenge ku Kanjeng Nabi Musa bahwa Kanjeng Nabi Musa teh deuk diadukeun deui jeung sihir datang Kanjeng Nabi Musa ka raja Firaun anak angkat ieu gagah jasa bejana deuk diadukeun deui jeung pesihir datangkeun ka dieu asupkeun kunyana leungeun ka dieu kejero kelek kaluar ke dia Masya Allah hurung padon poelek urang coba asupkeun coba ka kelek cabut minggir urang jelema kabeh kunaon ieu lain lalagani mah teu kuat teu biasa-biasana jeung biasa mah teu kieu teuing bentekna pohara cak cenah mujizat atuh ieu mah pohara kadengekeun ku balerea Mesir di luar Mesir ge nyahuan bahwa Kanjeng Nabi Musa teh ngaluarkeun jajaten anu pohara ditantangan ku Kanjeng Nabi Musa mana pesihirna coba datangkeun ka dieu anu daek lain tanding tidinya tila hujan teh terus jararadi segala rupa hujan sapoe ke raat sapoe hujan sapoerat stabil negara Mesir teh masyaallah ku Gusti Allah dijadikeun negara teh subur anu pohara jukut-jukut teki jararadi tatangkalan gandum jararadi korma anggur jeung sajabana jararadi subur Mesir teh anu tadi ngaku dek iman ka Kanjeng Nabi Musa barang dibere kasuburan teh beki jauh ka Kanjeng Nabi Musa beki gajauhan Gusti Allah ngaromong nage kieu cek yana ieu mah kasuburan teh lain Musa nang urang subur teh ieu teh gara-gara urang lantaran urang boga kalakuan anu hebat cek nyana kemudian hate urang kanyawan ku pangeran Raja Firaun urang
sehingga kepegawaian urang kalakuan urang niat urang ieu teh ngajadikeun kasuburan duh karena itu lain bersyukur ka Kangjeng Nabi Musa kufur ka Kangjeng Nabi Musa endahan boga perasaan nang dirina mantak faiza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhi di mana-mana datang ke para keluarga Firaun ke kaum-kaum Firaun ke masyarakat raja Firaun ki khusus al hasanatu kamahmuran al-qasabah tegese kasuburan jeung kasugihan segala rupa kuari mah geus subur jasa sebab hujan aku Allah dibere hujan anu pohara bagusna ngomongna ieu maka suburan menang urang kabehan menang usaha urang kabehan walau yaskuru alaiha teh syukuran nyana ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa teh syukuran endahan boga rarasaan nang nyana coba urang ge kuari di teknologi teh geus pohara jasa kuari di Indonesia teh segala rupa emus pohara nah kuari boga rasa menang urang silaka awas lain syukuran ke Allah kufuran boga ilmu boga rasa nu urang teh ilmu tenang urang boga kabisa boga rasa kabisa tenang urang urang jitu dina politik boga rasa menang urang hebat dina ekonomi boga rasa na urang diterapkeun di sebuah negara kemudian dipakai asanang urang delekeun bakal disiksa deui ku Gusti Allah lain syukuran ka Gusti Allah boga ilmu ai ilmu teh anu saha nu Allah ai urang nanangieun sa nangieun Allah ai ilmu diterapkeun di ka urang teh nang nerapkeun sa nang Allah nah atuh boga rasa pinter wa ma utitu minal ilmi illa qalila sabakatul hiber-hiber aja takabur ku ilmu deulekeun jelema awas bakal ka penjara ku ilmuna saeutik menteri ngarasa hebat lain syukuran ke Allah boga rasa pinter-pinter nang sorangan padahal nang Gusti Allah di penjara ku ilmuna sorangan sabaraha gubernur di penjara ku ilmuna sorangan ku kabisana sorangan di penjara jadi gubernur pinter berarti di penjara ku kapinteran nyana sebab lain bersyukur ke Allah menteri sabaraha anu di penjara ku kapinteran anak pinter teh menjarakeun nyana bupati nu di penjara sabaraha doktor nu di penjara sabaraha insinyur di penjara sabaraha eta teh berarti ku kapinteranana pinter menjarakeun nyana kunaon eta teu bersyukur ka Allah ieu sarua jeung kaum Firaun lana hadhi nang urang pertanian subur atupan urang teh ahli pertanian dikerahkeun seluruh pemikir dina pertanian nah ieu teh bentukna tangkal ieu tangkal ngarambat maka kekuatanna bakal sekian bulan cek ahli kitu pertanian di urang aya IPB Bogor ieu teh pertanian ieu teh samangka ieu carana kudu kieu ieu cabe carana kudu kieu ieu bonteng carana kudu kieu ieu pare kudu kieu ieu teh jagong kudu kieu dikerahkeun ilmu pertanianana kemudian subur ieu teh ngandung ieu ngandung ieu obatna kudu ieu antina kudu ieu hebat jana terus boga rasa nang dirina sorangan lain syukuran ka Allah kufuran deulekeun ka di ujungna boga rasa nang sorangan bisa berpolitik nang sorangan boga rarasaan teh nang sorangan ekonomi asal nang sorangan dan lain-lain sebagainya ieu persis qalu lana hadhihi cek kaum Firaun ieu mah tu kasuburan teh lain nang Musa tapi lana hadhihi nang urang kabehan beuki kufur coba ku Gusti Allah setelah subur deui hujan wariba hujan teh dilambatkeun deui ku Gusti Allah teh 3 bulan teh hujan ke hujan 4 bulan teh hujan ke hujan 7 bulan teh hujan ke hujan deui satahun teh hujan-hujan atuh kering kerontang deui
kuari mah jujukutan teu teki-teki pararae tangkal awi pararae tangkal cau pararae wabeh pararae deuk sosonoan ge jeung pamajikan ge pararanas engke hese mandi nanyar ge janak deuk kumaha mah nya urang gugulingan di taneuh panas baila deui wari mah dicoba deui ku Gusti Allah teh hujan teh turun sehingga jajadian atuh pasar teh jalan perekonomian teh jalan kuari mbadarat deui kumaha ngaromongna gara-gara Musa ya ieu gara-gara Musa jeung kaumna yana Bani Israil ieu urang jadi kos kieu deui ieu Musa ieu biang keladina Musa anu mawa sial teh Musa anu mawa tolol teh Musa ieu goblok ieu Musa ieu di goblok-goblok ditolol-tolol di sia-sia di Mesir teh geus bae nyebutkeun sial ieu negara urang paila kieu teh sial nama Musa ieu negara urang jadi paila kieu sial nama Musa ieu negara urang jadi miskin ieu kasialan nama tu Musa wah didedak-dedakkeun ku abeh ka kanjeng Nabi Musa mantak diabadikeun dina Al-Qur'an besi urang teh nyawa ieu tusibum sayyatu yatayaru di mana-mana ngeunaan ka kaum kanjeng Nabi Musa sayyatun kekeringan musibah bencana paila jadabun wa balaun yatayaru bi Musa wa mamma nganggap sialnya nganggap gorengnya ka kanjeng Nabi Musa jeung kaum-kaum kanjeng Nabi Musa alaihi nyalahkeun Musa tatoyur teh ulah teu meunang urang tatoyur nyalah-nyalahkeun batur teu meunang komo ka hewan tatoyur teh nyalahkeun manuk urang geur kieu bae aya manuk orang dulu kalau mana manukna nya tuit wah aya nu pae juga anu pae eta rada tatoyur teu meunang teh kos kitu eta delegeun ge anu pae ge anu pae atawa urang dek nagih hutang naik motor aya ucing hideung ti kenca ka katuhu sret wah direm punya kunaon man teu jadi emang kunaon aya ucing hideung liwat kajeun kukumaha ge eueuh ieu nu deuk ditagihna atawa teu boga duit terus balik deui tatoyur tagaran aku tatoyur atau orang dek ngariung aya ucing ngaluncap sak wah balik deui kunaon moal menang berkat ka dieu eta teu beres eta kos kitu eta sok aya kuari ge jelema aya eta kos kitu eta teu beres sakikituan naonan Masya Allah lamun urang dek dagang terus anu nyingserikeun kuntianak terus dagangna ujian anak pajen kukumaha ge laku jasa teu kolot baheula eta tatoyur eta boga kayakinan kadinya kol mah lamun urang berangkat jam 3 neuk ka pasar kemudian manggih pocong geus maning balik deui ka imam bawa buabeh barang beak ujianna kabeh eta kolot baheula eta kos gara itu tatoyur teh ngaranna manggih jurik manggih pocong geus eta mah laris bae ka jeung kumaha urang lamun deuk nganjang aya ucing putih liwat ti katuh ka kenca set geus ulah ragu-ragu daekeun tabak ka jeung kumaha ge pokona mah urang memeh datang nya geus mapag jaet sini eta tatoyur kos kitu garana eta teh zaman jahiliyah teh loba nu mantap kanjeng Nabi diutus nu kos kitu dipiceunan ulah sok percaya ka nu kos kitu tatoyur ngaranna nyial-nyialkeun atau ngabagus-baguskeun ka hewan wabeh lain nang hewan nang Allah subhanahu wa ta'ala urang sok masih kene aya eta kos kitu aya kene komo lamun nyeun imah bebeja ka kolot siana gini mah ke pembelan naon ya ana caraka data sawal ya bulan naon ieu teh kapan nya sia lamun hayang nyaho ya hayang nyaho
Kau yang malu berenya ya. Wow, yes ya. Datang ke Pati bahaya ieu kajian. Pati. Wow. Haji kudu kumaha? Liwat ke 3 bulan ka hareup. Atuh angel teh ieu tukang bastang geus saya. Lamun endek mulayana jam 1 peuting. Geus teu beres dukun eta kos kitu. Sok ge tanyakan nu calon lurah ge. Calon lurah kos kadar itu. Ieu sia sangaran anu. Oh, poe naon? Poe bendera sia anu kerjaman bendera. Sia kudu liwat jalan dapur. Nya, jalan dapur kukurubusan ge bakal nagari. Nah, ieu sia menang lamun teu kitu beunang. Moal menang kajian eta dukun eta. Eta kos kitu teh, hitung-hitungan zaman jahiliyah. Urang mah kuari ulah pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu katana ieu lamun kos kitu berarti urang nurutan zaman Firaun. Wa in tusibum sayyatun dimana minaan. Ka kaum-kaum Firaun sayyatun kekeringan, musibah, bencana, paila dan lain-lain sebagainya, kesusahan, kemiskinan, ya tayyaru yatasaamu bi Musa wa mamau. Nu disialkeun Musa jeung kaum. Bejakeun Musa ala innama ta'iruna indallah ala eling innama ta'iruhum tayadai ai kasialan kagorengan mah eta kabeh lain tina hewan lain tina manuk lain tina makhluk kabeh indallah ti Gusti Allah yatihim anu ku Gusti Allah didatangkeun teh jang supaya jadi itibar ka urang ieu teh subur kade kasuburan ieu teh ti Allah su urang syukuran ka Allah ieu teh susah yu kade susah teh ti Gusti Allah paila teh ti Gusti Allah beureun ieu teh ku gantaran urang jauh ka Allah yu coba urang tararobat ka Allah maksudna supaya kitu cuman walakin aktsaruhum la ya'lamun ngan lolobana manusia khususnya kaum Firaun teu nyahoeun bahwa anu didatangkeun ka kaum teh ti Gusti Allah nya nama tetep bae nyalakeun sial-sialkeun nyal-nyalkeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihis wa qalu mahma tatina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin kabang kawarahan kaum-kaum Firaun termasuk Raja Firaun setelah Kanjeng Nabi Musa ngaluarkeun naon kitu mukjizat anu pohara timimiti mukjizat tongkat anu kasaksian ku balarea ditambahan deui ku mukjizat leungeun anu ngagenyai ngalehkeun panon poe ditambah deui doa-doa Kanjeng Nabi Musa anu langsung dijabah ka Gusti Allah ku Gusti Allah kumaha reaksi kaum Firaun ngaromong na Firaun berikut kaumna teu kira-kira Musa tak ida bihin ayati di mana baik iraha baik anjeun datang ke kami bawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan mana kita sarona biha mana dikihir kami dengan berbagai sihir ulani sihir-sihir nunggus pernah didatangkan ke kami ya tongkat ya leungeun ya doa-doa mana tatap fama nahnu laka bimu'minin kami gudak batu moal iman saya ketik acan ka maneh Musa oh harapan eta maneh gak datangkeun sihir deui leuwih tibatan sihir nu geus didatangkeun ku maneh taruh deui sihir atau datang deui tatap maneh mawa sihir ka kami moal iman buah kawarah nah ieu hatena teh geus gudak batu teu daekeun iman ka Allah teu daekeun iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis paneta pohara hidayah lamun geus ditutup ku Gusti Allah kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa mere mukjizat pesihir dielehkeun dengan tongkatna kurang hebat keneh yeuh leungeun diacungkeun ka luhur ngelehkeun sinar panon poe kurang hebat doa Kangjeng Nabi Musa minta dieuweukeun paila langsung doa rek hujan
tetep baik dianggapna sihir tur teu iman ka Kangjeng Nabi Musa. Iyalah hidayah mahal hidayah. Ya sabaraha informasi coba di zaman Kangjeng Nabi. Zaman Kangjeng Nabi teh ngalalakon pohara mujizat Kangjeng Nabi baheula anu langsung nempo ka mujizat Kangjeng teu iman mah teu bae. Tuluy zaman sahabat teu iman mah teu bae. Zaman tabiin teu iman mah teu bae. Zaman urang jauh 14 abad anu silam ka Kangjeng Nabi, urang mah hanya cerita-cerita ti guru-guru urang melalui Bukhari, melalui Muslim, melalui tafsir-tafsir. Tetapi lamun dibere hidayah mah teu saeutik urang Belanda asup Islam, teu saeutik urang Amerika panglima Amerika asup Islam, teu saeutik urang Jerman asup Islam, teu saeutik tentara-tentara Inggris nu asup Islam. Hidayah dibuka ku Allah lain lalaga. Teu saeutik deui lubang kawara di urang geus tarolah anu asup Kristen mah ieu mah nu hirup di lingkungan urang deket masjid di mana bapana ge baheula teh ahli masjid kunaon anakna beuh nyekelan botol kecap bae. Wah ya anak wah jasa batur ka masjid nyata mangagi nyana mangagitar batur mamuludan nyana mah judi batur mah zikiran ngaji nyana mah endahan nang tangan teh saeutik kunaon eta teu diberi hidayah ku Gusti Allah. Berateun datang ka mushola ka majelis talim, berateun ka masjid deket ka masjid datang ka teu nyahoeun lawang masjid-masjid acam aya atuh aya teh urusan Allah. Urang mah biasa bae waya ngajak-ngajak bae. Ulah kieu cek kieu teh yang meuni pindah bae. Pindah ka mana? Ka belah ditu. Dijual ya kabeh kunaon? Masyarakat teh daekeun narurut ka aing. Nah, aing meuni pindah bae cek sugan bae di ditu mah. Eta kiai blon da kiai. Kudu da lain kitu jadi kiai mah. Masyaallah. Ieu jelema tararias jasa ieu bagian aing. Aing pokokna mah dakwah kajen ku kumaha ge baturan ku aing main kapes ya. Hayo sia ku aing hayangnya coba dek datang ke mana coba tah kudu nambah kudu boga wawanen kos kitu kiai teh. Hayang nyaho coba ku aing tandingannya. Hayo nurutan Kangjeng Nabi kadana nurutan Kangjeng Nabi main nurutan sahabat kadana nurutan sahabatna nurutan wali-wali Allah. Hah coba aing mah pantang mundur aing kajen ku kumaha ge dakwahnya. Batur dakwah ku ngomong menang 100 nyana dakwah ngadeketan jawara eta Noel terus ngarayu menang hiji doang satahun menang hiji batur ratusan hebatannya sebabnya kateuasanana pan pohara itu mangan saukur batu cadas ieu bapan beuh batuna cor mah eta dakwah kakara orang jejeroan nama kiai lain kos kitu ieu ih sia kunaon nu mantak pindah tilok aya berkah. Oh urusannya berangkat kayak kiai teh lamun ku urang diperhatikeun lain dakwah nu bantak pindah ieu hararese teu berkembang cek kana ieu cirina teu berkembang imah teu kajieun tuh urusan dakwah sih ka imah cirina teu berkembang ieu sapeda butut ge teu kabeuli berarti aing teu berkembang salah urusan berkembang dakwah mah ulah ka imah ulah ka kendaraan jelema nu tadi teu bisa rukun wudu ku ari bisa eta jelema nu tadi teu bisa rukun salat tadi bisa. Nah, nu tadina teu bisa teu daekeun salat ku ari daekeun. Nah, nu tadina eueuh riungan muludan ku ari aya. Nah, nu tadina teu daekeun maca shalawat ku ari daekeun. Eta ngaranna berkembang. Ieu mah lain kitu. Lah, sakjana kieu-kieu bae. Sakalina aing ngariung cek nyana teh kiai mah hampura bae karena Allah bae kitu malu cek. Berkat dirok mere ka aing. Ongkos dirok mere. Atuh ieu mah kos kieu mah cekna nembu atuh payah di aing. Eta kiai teu bisa dakwah eta salah tah. Berarti ukuranna naon ieu nu mentek pindah? Ternyata ukuranna berkat ngalulu. Mentek ngagarelok bae ka dituna yayasan teh lah berkat urusanna. Ngagelok bae urusanna ka dituna teh lah deukeut teh kampanye teh ngagelok ngaran. Kiai mah kudu di tengah-tengah. Ai dahar teu dahar pokona mah. Keur ngaji mah bener datang we ka ieu mah. Lapar orang panas betul. Jadi anak gede hulu, segar gede hulu amat. Ternyata berarti kurang dahar ya. Kumaha ya usahanya ya cari tanda ya. Dagang aing teu bisa lah. Yen proposal we lah abek ka pemerintah. Ngagilek ngaran eta. Nah, ieu ku ari nyalah-nyalahkeun Kangjeng Nabi Musa.
bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek ihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungin sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa bagawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'alha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'azatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran abdi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nganu geus kabubar kana janji kamari ieu nuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi kubur ka Gusti naqadul ahda Gusti teu aya deui pamundut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izo sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantap Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Gusti Allah ngaijabah pamundut Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun cocoba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir ialah doa Kangjeng Nabi Musa hujan ngecrek teureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk anu pohara keur mejeunna paila keur mejeunna marariskeun suara rusak nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana turunkeun siksa bae Gusti poe Sabtu langsung hujan ngecrek di jam genep datang ke jam 7 datang ke jam 8 datang ke jam 9 datang ke jam 10 datang ke jam 11 datang ke jam 12 hujan pohara jasa nu tadina sariri bararungah urang Mesir kaum Kipti datang deh hujan subur deui cek deui subur di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1 datang ke jam 2 datang ke jam 3 mulai kita tadina rada bunga cara ricing geus teu nanya kuari tadi mah seseria doi bunga urang bisa tadi deui bunga urang bisa subur deui seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang kumaha ieu kumaha ieu banjir nyahonya terus bae
jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun coba ke pangeran Firaun datang pangeran naon sia ieu hujan terus bae aing bingung wah pangeran urangnya geus bingung jakeun atuh komo urang pangeran bingung ya tahayyar bingung Firaun ge hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai ulah datang ke kebanjiran negara urang ayo urang izin ka Musa izin ya ka Musa ieu gara-gara ieu sihir Musa ka jeung kumaha gitu bereskeun dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres ieu mah kajeun kumaha ge doa Musa maning datang ka Musa ulah wagas ya izin gengsi atuh datang deui antap kan ayo urang beresan lu kamalir jalan saya dirapihan mendadak wabet dirapihan datang ke subuh poe minggu hujan ngecer keneh bae ngobodean hujan bodeh jasa datang ke poe Senin hujan teureun terus datang ke imah kuari geus jadi lautan ngan kakarak sakengkeongan ka poe Salasa hujan beuki ngobodean bae instruksi kabeh keluarga masing-masing keluarga ke anak incuna boy ulah anu kalaluar kaseret cai sia diarimah bae diarimah amankeun masing-masing sugan perbo mah eureun poe Salasa ngobodean rebo ngobodean wah puari geus datang ka Cangkeng cai di Mesir geus datang ka Cangkeng cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh gede wah cak Pati Haman ulah sieun pangeran Metilok aya paeh ku banjir kudu kumaha tuh Patih urang kapara aya keneh para kajun masyarakat mah paraeh ge nu penting pangeran ulah paeh heunya para urang boga para lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran urang terus kasungsuhunan Pati hebatnya sapati lain nasihat kieu cak Pati teh kieu paningiraheun raja ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae henteu kitu henteu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian teu jelas sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1 Maha besar Allah saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah marilah kita sama-sama bertobat Noel gitu kabeh ge coba kita tembakan hujan kita kirim garam sebanyak-banyaknya teknologi kita makin canggih kita tembak kita buat hujan buatan enak kos gitu coba dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah emang gitu kayak di negara ulah-ulah tuh kuarima secara nasional di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati presiden buat raja sakabupaten adalah bupati sugan aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama ta DPR tilok sugan aya nu kieu Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3,
PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani deuk kumaha maju na pembangunan belum, maka mandeg cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR mah gitu. Sia nya jawanan. Oh, kan sia tangkep sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeueuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau aku kabodohan sia meureun. Ieu mah geus sabodoh lah teh mah urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah, caknya nama di dia DPR meren kadangnya takut celi DPR di dia teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji, kadengin kunyana ulah ngomong gitu isin sia caknya nama bupati teh nyahoan meren nyahoan sebab DPR anu ngaji sok laporan ke bupati hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati jana ge sok gideg bae gideg zikir tak gidegna wallahu alam. Je bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan, aya nu nganes boro-boro di ditu di luhur anu geus kuda-kudana pohara jasa ieu tah di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarek dibere panas sakieu masih alhamdulillah, kakarek dibere tsunami mah masih alhamdulillah keneh, kakarek dibere gempa sakieu mah alhamdulillah, kakarek dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh bae. Urang masih kena bisa hirup, mal kebal ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh geus tidak tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, tiwurup jadikeun ka kaum Nusa Badana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari ge kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jas sabeng. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain kahuma, lain kasawah, kaserang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum imah banjir wa wasala ila hulukil jalisin nyana diuk di mana bae datang ka beung cai. Masyaallah geus eueuh nu bisa kumaha kumaha nyana ge ngomong ieu mah lain sahujan-hujana ieu masih siksa aja kudu nyaho atuh ieu kudu raja kurang raja biar kawan kumaha raja ge boyang raja ge bingung atuh tah raja urang bingung urang kumaha urang mah bapana bingung geus udah sia reos ulah gandeng ngomongna besi kadenge ku Musa urang izin gengsi urang ka Musa hebat jasa Musa tuh mana pahala ieu mah cai sihir lain lalagaan hebat jasa ieu coba si ada ka ditu deuleu ka mana ka kaum Bani Israil coba aku si ada ka kaum Bani Israil banjir kaya tahu ya ka aing ka ditu nya tungguan ku si ada dieu sakumaha dengan simet ege kos gitu kan ngalah eta teh naon gara-gara puyuh ngane si ada dieu nya aing ka ditu aing teh malah aju eta aya bahasana baheula mun ngalah puyuh teh nya ngalengkana ge huwel dog anu urusan anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngalah puyuh ge kos kitu teh eta heran teh puyuh lamun dihual-hual henteu daekeun hiber
tidak hiber bener eta watak nang dikolot baheula babacaanna lamun nek newak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan-lobaan haju urangna babaca huwal nyaho eta bahasa naon meureun teh huwal ge tanyakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teh nya mah baheula bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwal meureun eta bahasa manuk nyana meureunnya mun sakurang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge ta jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah atuh kula ge jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwal urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran puter geus datang tak ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwal heula huwal aju muter urang dia huwal aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha itu babacaan kolot baheula ku hebat jasa eta Masya Allah kula mah jampe mancing dibere jampe mancing atuh dibere datang ka di Ciduhan aya babacaan ayo babacaan ngan moal dibikeun mah sia mara rancing bae ujianna wah aing mah geus bang ai nyiduhan mah bisa kabehan ge ngan babacaan eta nu mahal ge eta kamari ge aya nu menta ka kula babacaan los ojol jeung sapi daek aing kumaha lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae ka nini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye tah huwal omong nyaho coba ge kula baheula mah nyaho huwal urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun tek nah beunah tapi lamun teu huwal hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu huwal teu daekeun nek norolong ka mana cenah aing geus dipager padahal mah urang mager henteu naon teu eta ilmu datang ka dinya ilmu Masya Allah ieu ge nyana kitu sia di dieu bae aing ka ditu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti pae paling ge datanglah pengintai ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na ka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali Masya Allah Karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sakali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabbi siksa pohara lain lalagaan atuh kulantaran kadeuleuh katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabinga aja datang ti negara Mesir teh kadedek menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teu eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mangge sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami ka urang-urang Mesir datang ka balaya bangkeng kena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka Pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami mah mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu
budak laletik mati mimiti orok datangkan orleng-leng sasapihan geus para raeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu rada jararajag pangeran maneh pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah lo bawa mong Musa gua mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panleungitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadele tatangkalan geus teu kadele imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener cek Kanjeng Nabi Musa moal acara nu geus moal nyaat ngadoa deui Kanjeng Nabi Musa ka Gusti Allah masyaallah jelema can barali Kanjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kanjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina rat warsalariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana lempatna harita kene can ge turun leungeun Kanjeng Nabi Musa eura hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal ardh masyaallah ieu taneuh kasat deui bae henteu cecepekeun bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jarani maha kawasa Allah maha istimewa doa Kanjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kanjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kanjeng Nabi Musa harita keneh begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat pohara jas ya Allah ya Rabb bari baliknya ke negara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kanjeng Nabi Musa ngadoa harita keneh eta hujan teraat di samping cai-cai anu datang ka sungsunan teh harita keneh surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalu berjararadi deui anu tatadina kumanehanana henteu dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh kuari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim tidinya ditanya ku Kanjeng Nabi Musa kaum ulama kuari dek negorjang jika anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dileugitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari maka ulah hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaulah ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaulah coba kumaha anakasul ada walam yu'minu fa'aqamu syahran fi afiyatin tidinya manehanana ngarandeg dina ngarandeg tetep bae ngan sakadar kucap kicip mbungin iman bahkan
ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah insyaallah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami aya kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah ke heula aya kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebatnya eta mantap eta karena kidang mah di dunia moal aya takut gitu Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar jeung hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cek Kanjeng Nabi Musa ku buaka-wara teh sikao geus busa kuali bawa mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana segala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaumna cek kaumna kumaha harar iman teu daekeun cipan karena itu amatnya teu nyaho ge jadi ganti Kangjeng Nabi Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun harar iman sabulan dibere waras seserian huha denya menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh oreng bangkawarah keneh sugan atuh nyana aya hiji iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh